dieu teh dia aya nu ngagerung. Entak sim kuring dia lompat naon. Lain mah tingali gitu. Ka sim kuring aya nu naroskeun kieu. Mang cara iker asuk-asukan gitu teh sian aya orainya. Ieu lain mang. Halo. Ada iki wargi. Tadi teh kan disaurkeun sim-sim kuring teh. Terasuk-asukan kieu teh sian aya orai. Jadi kieu warginya kayak cara full nih. Segerapnya kala. Jadi kieu warginya di sim kuring mah. Tapi paralun eta warginya. Jadi yang sini namun kuring dipuuk ada. Jadi kieu upami teh orai per orayan mah alhamdulillahnya orai ageng orai alit ge aya lain orai suja terus rada jarang gitu dah di pangaritan sok sanaon sih kieu gitu nya pangaritan ngan anu dikhawatirkeun ku sim kuring mah anu bieu tah anu bieu ngagerbeg jadi sim kuring mah sok rada hati-hati lamun kunaon cenah make jeung dikitu-kitu cenah atuh rungkun teh teh tujuanna teh kan ieu teh pangaritan tuh ka dieu eta tuh tinggal nah jadi kieu warginya teh ku sabab ieu teh lahan kun gaduhna teu digarap jadi ku sim kuring digapakeun kieu teh supaya jadi jukut gitu keneh jeung supaya teu garung teuing soalna bisi aya begu anu sukuna opat kulitna hideung buluna heuras suku opat begu itu wargi jadi sok kaluman ngan anu dikhawatirkeun ku sim kuring mah tanu bieu ya nu gerung di dieu tah tinggal jadi di dieu teh dieu aya nu ngagerung entak sim kuring bieu lompat naon cing da lamun kuring dek hiburanna tinggal loncat ka dinya. Jadi sim kuring da ieu ge geus aya keneh dagingan gitu lamun kadinya bakal leuwih montok. Ieu urut-urut sim kuring nuju ngalepakeun ieu gitu dah tadi anu juga teh aya nanaonan. Gitu teh. Bisa ti palih ditu kan teu katingali tadi. Seperti jelas ya intinya ya. Lain mah katingali gitu dia. Tah tinggal lagi kan ieu posisina lawangna ke belah ditu gitu ke belah nu tadi ke belah tonggo